pamajikan pakaianeun makna maraban cina cimaaneun karena kandanganeun gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Selamat berjumpa kembali dalam channel Sunda Channel ya. Ini perjalanan untuk menuju kediaman Bapak Ustadz Upet. Ustadz Upet ini sebagai penceramah yang terkondang dengan dulu punya judul santri kobong ke kobong yang melakukan kegiatan keagamaan dari kobong ke kobong melaksanakan kegiatan seperti itu. Kita akan wawancara di kediamannya, mudah-mudahan beliau bisa menerima kita setelah kegiatan syiar Islam yang kita akan gaungkan di Tetar Pasundan ini. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih luas lagi secara tatanan nasional ya. Sampai ketemu di rumahnya Pak Ustadz Upet, Bapak Usman, Ustadz Petet. Go. Oke, sebenarnya alhamdulillah terus Aduh, tilawas. sumuhun pugoda meren pada sibuk urang teh. Diajak tuh. Hayu bade. Kalian mau atuh kasihan. Boleh. Ayo tuh urang ngopi heula nya. Nah, dah mah. Siap. Ya urang nyana heula naon teh termos. Termos. Ari ter teh hideung termos teh beurit jadi beurit hideung. Enggak diantos atuh. Ayo urang kali itu. Urang patepang deui sareng Pak Ustadz Upet di dieu nya. Alhamdulillah tos patepang sareng Pak Ustadz Upet di dieu. Mudah-mudahan anjeunna tiasa sugema. Tiasa ngiring. Memberikan suatu yang terbaik bagi kita semua. Oke? Kita lanjut ke lokasi yang lain. Ya, Indonesia Sumping di channel Satria Sunda Channel ya. Alhamdulillah perjalanan nembe atas Sumping ke Padepokanana pangitu pangreurehan kesaring Bapak Uspet, Bapak Usman. Alhamdulillah tertepang di dieu Pak Ustadz. Alhamdulillah panganten urang tiasa tepang deui dina waktu konten ayeuna. Laras. Alhamdulillah. Nah, kumaha pangitan sadinten ayeuna perjalanan Pak Ustadz teh leuwih ka mana nih? Sejarah Pak Ustadz. Anu tos lami panginten aya muncul dina TV biasa kobong ka kobong tah ieu teh kerjaan naon nih? Wilujeng wayah kieu pangintennya ka sadayana Kanca Mitra wargi-wargi sadayana di mana we ayana wilujeng tepang sareng Kang Uus anu baheula dina media visual mah Kang Uus ngan sebagian ajengan nyebatkeun ka abdi teh Uspet cenah. Singkatan dua, hiji aya nu nyebutkeun Ustadz Petet pada abdi cureuleuk meureunnya nya. Nu kaduana aya nu nyebutkeun Uspet teh emang nami abdi kan aslinya Usman. Petet, Usman Petet moga we rezekina sing siga Dedi Petet. Amin. Da alhamdulillah eta nami teh dipaparinkeun ti ajengan gitunya. Jadi ajengan nalika kararempal bahkan hiji waktos dina acara di Masjid Agung Tasik menuju kararempal duka ti mana asalna ngan yakin mah ridho Allah. Tahun sabaraha? Tahun sabaraha? Wah, hari teh kana tahun 2010-an. 2010-an. Ya. Pas nikah teh acan Pak Ustadz. Atos. Da payuti leuletik. Alhamdulillah nya ku PT teh payuna teh tos payun. Mohon. Jadi Uspet. Nah, ternyata memang sadayana ge nya
hari disebatkeun anak ulama masuk jadi barokah gitu nya. Laras pisan. Wabdi teh ditampi pisan alhamdulillah ayeuna nepi ka barudak ini aki-aki ibu-ibu uspet nya alhamdulillah sing jantan doa da emangnya Laras, kan laras. Ustad Petet Usman Petet mudah-mudahan rezekina sing siga jadi Petet Oh, katanya gitu. mohon eta Atuh Kang Bahar teh. Kang Bahar karis. mohon Oh, Kang Bahar. tinggal ibuna ya kan ada cocok siga baladna preman pensiun Abi Mang Usman Mohon. Usman. Mang Mus. Mang Mus, nah, tak gitu. Mang Mus. jadi hari kegiatan sim kuring mah mengalir bagaikan air gitunya sebab hari abdi mah nu dipake pegangan hidup teh nu utamina mah kahoyong gitunya dasarna jalmi mah gaduh kahoyong jadi jalmi nu manfaat gitunya Amin. Amin. abdi mah gitu dina widang naon sakamampuan abdi kan Laras. anu sok jadi jargon abdi mah nya sapopoe teh nu utami mah abdi mah hayang ngiring barokah sareng para ulama Amin. barokah sareng para sepuh mata tanagi abdi emutan abdi nya sakamampuan abdi sok dianggot teh kadinya we dina widang naon we pengintanya nu utami mah nu manfaat eta katanya jadi kagiatan mah sapertos biasa we meureun duhur panginten abdi babakti di sekolah agama nya babakti ka para alim ulama nu memperjuangkan sekolah agama Laras. mohon ari wengi-wengi nyangiring bil barakah ka ajengan meureunnya lamun ceuk saha nu lagu mah ti panggung ka panggung lah Ayo kampung kurma kobong ka kobong. Mohon, tah, Ayo nama mah. panggung ka panggung. panggung ka panggung eta Saya kan panggung runtuh teh aya. aas aya adi mah kieu we beureunya eta mah naon ngiring barokah we jeung teh ajengankeun nya kan ajengan teh cenah aya ajengan anu bageanna teh naon catur Betul. aya ajengan tandur aya ajengan tutur tak kitu Ayo nya ngalinur. Ayo ngalinur. aya nu nyalinur oge mohonnya eta mah keur bobo marenya Keur bobo, mohon. bener tak kitu nya jadilah abdi mah nu penting mah manfaat aja ajar manfaat ke nu sanes jadi sadideuteun kegiatan sapertos kitu aya nu wargi gaduh pesantren ngiring barokah ti pesantren kana jadi nanaona oge nya gitulah nya jadi abdi nya bergerak mah ya di bidang-bidang ya keagamaan salit tadi teh gitu diajar tak kitu hari kegiatan mah sadidinten mangan di sebatan teh bisi teka beungetan Kalau daya artis mah kitu panggilnya. Selami teu aya dina TV kapungkurnya kobong ka kobong ayeuna. Daya muncul deui mudah-mudahan sejaten barokah. amin Urang cukang lantaran silaturahmi ieu nya bukan urang ngaraketkeun silaturahmi urang ka payuna saperti kitu nya. Da laras Mang Uspet secara pribadinya ngaraos sono gitu kan. Ya kan dunia panggung sono kan dunia berbaur dengan masyarakat alhamdulillah keur diajar. Tah dunia ngawadul dina visual model kieu da kan sono kangen gitu nya. Ada kangen yang terpendam gitu nya. Ada rasa yang gugulutukan di dalam dada yang harus aku ekspresikan dengan paburisatnya cidua aku ke sana begitu ya. Jadi mudah-mudahan lah ku wasilah ieu meureun Bang Uus bisa tadi oge nya yang diajar manfaat gitu nya. Sanajan meureun dari ilmu mah teu boga gitu nya. Masih kene kaukur ku umur ka wawaku ka tiasa. Mudah-mudahan aku ngawadul model kieu teh nya. Aya manfaat ke nu sajen gitu nya. Dari cita-cita mah sadana hayang manfaat gitu nya. Kurang nguping. Pak Ustad biasanya panggung ka panggung teh, nguping abdi ya. Sok biasa siar Islam, tapi dibarengan musik. Nah, gitu hari abdi mah nada dakwah. Mohon. Abdi mah da jalmi na kabula kabale kan nya. Jadi kadang-kadang mengulan keyboard. Oh, katanya? Kadang-kadang mengul kenang. Alhamdulillah. Anu utamina mah asal di dinya teh ada nilai kebaikan. Keunda meureun ari masalah ukuranna HD, kurang HD, atanapi meureun sederhana mah kan eta malah kembali deui ka mustami meureun nya. Kan ari abdi mah meureun memberikan teh ieu kemampuan abdi teh ieu uspet gitu sakitu kitu nah. Oh sok mohon ngajaran di kibrotan gitu nya. Terus mawa budak sina sholawat. Alhamdulillah responna teh. Respon meureun jenuh-jenuh nya ibu-ibu teh geus ngalangut. Ya Thayyibah, ya Thayyibah bunga deui cenghar deui ini. Asangeun dah. Terus meureun aya nu make musik awi nya. Oh, gak pengalaman. Naon disebut awi teh? Calung. Udah pengalaman tah hari teh masuk ke hiji pesantren Kuningan toh. Pesantren modern rada kegebegan. Pilihnya gitu make calung segala rupa. Hari teh
si ajanganana teh merasa terhibur. Jadi dakwahnya sampai cenah seni Sundanya ada. Hari itu teh eta irung abdi bungana. Asa goreng raginang dirampah we. Kan kudu dirampah bisa takabur gitu nya. Oh, pangetan aya tambihan pangetannya. Aya tambihan pangetannya aing nu kitu mah. Itu mah nya lumayan. Lumayan. Tambihan bingung kapan dia loba suguheunna. Sok bayangkeun atuh. Pola nu nabeus sakitu rentegna nya. Sigana duka eta panitiana duka ngajual kebon, duka ngajual palong. Nah, Kang, tadi memang abdi masalah manggungnya suka dukana aya nya. Suka dukanya Pernah ngaji di Singajaya. Singajaya Garut. Oh, Garut. Tahu, teh motah teuing. Oh, ilah. Motah da saking ku atuh atuh Kang. Urang teh kan diajar di bere panggung hade. Di bere panggung hade. Mustamina, wah sigala lajo konser deuleu, sigala lajo konser. Apal meureun? Nepi ka motor areureun. Ada ku sabab halangan loba jelema nya. Kareta eureun. Oh, kareta ada di dieu eta kareta mah. Tah, Kang. Meureun urang teh motah teuing nya. Sigana teh aya naon teh tah papan panggung anu kurang pageuh. Pas teh ditincak ya Allah eta Julalit. ngajulalit, urang ngajulalit. Untung kan jago acting. Kan saya suka gokil. Tahu gokil? Ya. Gogorolongan nepi ka dekil gitu kan. Jadi begitu kejadian sika gitu aku action padahal udah nyeri tak nya. Eta teh bener kejadian. Kejadian tapi asana mah ku Mang Yudi hari teh Mang Yudi nya si Ipal nyaksian teh apa ka Mang Yudi ngapil ka Ipal bae aku soal di pikiran urang mah nu nyaho da kejadianna ge urang begitu gugul tuh kan jadi ke batur mah disangka action padahal mah nyeri banyaklah suka duka ya. Perjuangan si Ari Islam gitu emang banyak tapi enjoy karena niat awalnya di abdi mah bukan mencari nanon hoyong seueur wargi hoyong seueur guru nikmat datangnya Alhamdulillah masih terus pengalaman kemana ge loba dulur mah gitu nya gitu malah Mang Deri nya pada didengekeun eta mustaminya sokalahnya ieu mah tuh bari nyang punyar mangga bari ngopi mangga bari ngagoreng kan nuang sampo mangga soalnya akan mangan lamun urang nu ngobrol kudu bari ngadahar sampo moal teu boborot nah gitu karena ngalamannya suka duka diajar dakwah di lembur jadi makan gaya urang teh make mobil nya make mobil teh nu gilina opat mobil gitu nya terus ke tepi kan itu teh di tenan teh di balai desa ingat teh hari teh dohong teh di Kapolsek ente ada boga susuratan malah geus diperpanjang sana sakieu suratan jadi sakieu punten bapak-bapaknya dan ternyata kuring teh kuku teh rek dibawa ka kebon karet tah ieu nya di lembur ya pengalamannya dibawa ka kebon kejadian teh di Cayur Cikatomas nya ingat ku teh hari teh masih ku Kang Iis nya itu mah Kang Iis abdi mah Kang Uus gitu tah Iis teh pamangkat istri lalaki ngaranna Iis kan di abdi ge aya nu unik ngaran ieu teh ka mana we ngobrol mah nya aya nu unik nu rumah tangga ari awewena Iis ari lalakina Dede ari lalakina Iis ari awewena Dede kan bingungnya Dede Iis jadi awe lalakina mah ngaranna teh Iis Mulyadi ari awewena mah Dede Solia guys kamu nemenin we ngobrol teh nya dibawa teh Kang ke kebon karet sebentar rek mawa mobil make motor anu poek teh lampuna becak anu eueuh lampuan gerung di jalan teh tapi bener eta kubu saking ku deukeut-deukeutna jeung masyarakat dan nepi ka apaleun eta jelema nu papanggih padahal poek eta teh motor pakuwu hebat ya pakuwu berarti hebat bermasyarakatnya berarti tiap mana teh ka lapangan terus mengkuwu pakai motor eta jadi apaleun ngadenge suarana sigana teh lamun dirampak kana kumisna ge waweuheun bareuna tinu poek mah jadi wah luar biasa di situ tadi kebon karet acara sunatan mau hadirna teh loba gitu jelema teh tapi antusias sekali gitunya gitu anaknya nepi ka serieuna nah nepi ka serieuna jadi pikir sadayana mudah-mudahan we yang seri mah seri ge paksakeun we nah jadi kan aing ngaran-ngaran di lembur mah nya jalmi teh tukang kareuma masuk parogeun non gogok gitunya da eta mah pas ngaji teh disakedengeun pasuliwar jelemanya pasuliwar gogok milu ngadengekeun milu aya pan aya kateranganna cerita di basana kan dina Kang jeung Rasulullah dulu aya jadi disebut
sabul kaki teh. Asal kabir teh bisi beureung eta jelemaanna bisi gitu kan. Ya urang mah positif thinkingna kieu keun we dangaranna ge di lemur. Ya. Wajar. Nya daripada garaneng gitu Kang. Gagegok amun ikon-ikon antepnya. Antep sih. Nafsi we na ulah teh meureun ngegel kana beungeut mu balik ulah gitu nya. Ari di handap pokeun we gitu tah. Ngan jelema oh ka era anjing belum ngilu pengajian, tidak mustami teu ngilu pengajian. Maka namanya dua era kusatonya. Gitu nya. Aduh. Nah, super sekali cenah cek cek nu pintar mah ngobrol teh nya. Terus abdi kudu ngomong naon deui ya, Kang. Pangintentos perjalanan eta, sejarah-sejarah eta Akang, begitu ayeuna anu kapapaitna ka mamanisna tos ka alaman ayeuna. Ayeuna putra teh sabar hiji Pak Akang teh abdi teh sabaraha puluh tahun teu pernah jeung Akang teh sabar hiji ayeuna. Alhamdulillah nya barokah sim kuring meureun kersa seueur baraya nya sanajan jaring ka ditu ka dieu. Memang sih ari sabenerna sibuk abdi teh nya balagana mah sok ka ditu ka dieu, tapi na ari pamajikan mah nya digeureuh we. Sabab aya bahasanya kan ari pamajikan teh pamajikan. Ari pakaianeun. Mana maraban, cina cimaaneun. Karena kandanganeun kitu nya jadi pakaianeun, maraban, cimaeun kandangan jadi da sanajan sagala dipupruknya emas segede pelek becanya, pongkorongna geulangna segede rantai kapal. Sina diwadak camohok, di lipstik sina ngadolewak, di sifat sina ngajepat, di shadow sina moron. Nyoy gitu nya. Dari teh dikekepan masuk protes katanya. Matak alus tanya sabaraha budak berarti apakah kita itu hanya sibuk dengan kegiatan besoknya meureun Kang Teri ge sok rasanya nalika urang boga pacabakan loba moga pamajikan teh urang boga pacabakan penting boga pacabakan hasilna gede nya nepi ka pantau ditutupan di sana ablok cenanya sagap-sagapna nya tah justru kan nalika urang loba pacabakan salah kitu pamajikan teh dicabak-cabak masuk ngobrol tah eta mah gitu bener jero salah kitu teh loba pacabakan meni abdi dekat kata dicabak-cabak. Harusnya biar orangnya kameramennya tadi cabak-cabak cerita berarti kudu saimangnya. Da geuning cek Ica Trisnawati apa kan? Apa teh lagu Ica Trisnawati? Kala-kala nu teh geuning berkurang belanja itu soal biasa. Berkurang asmara timbul rasa curiga cemburu buta. Aya kene ya ada budak gaul atunya. Jadi alhamdulillah nepi ka ayeuna ku barokahnya abdi bisa ngabagi-bagi waktu lah nya. Subhanallah. Boga budak teh dipercaya Gusti Lu. Gusti Lu nya. Reus alhamdulillah abdi tos patepang sareng Kang Gus nyaeta Kang Usman. Ustad Upet. Uspet ya. Ustad Uspet alhamdulillah begitu luas pengalamannya dari kobong ke kobong, panggung ke panggung, begitu diguling tina panggung. Alhamdulillah demi ka gogok oge aya nu ngingin pengawasan. Mudah-mudahan ceun barokah Ustad di ayeuna. Urang silaturahmi hatur nuhun kana waktosna. Mudah-mudahan kapaeun urang tiasa tepang deui dina channel Sunda Satria Sunda channel. Satria Sunda. Insyaallah lah masih kene loba caritakeun ge bari ningali kaayaan urang di perjalanan gitu nya. Da Kang Uus teh bisa nepi ka ngomong oge nepi ka boga grup santri kalong diajar ngomong. Tah eta teh aya caritana kunaon nepi ka disebutkeun diajar ngomong. Keur leutik aya sejarah urang diajar ngomong. Kan moal ditepikeun ayeuna nya. Tah kunaon Mang Uus kumaha mimitina Mang Uus diajar ngomong ya. Padahal Mang Uus lahir dari keluarga yang tidak mampu, belum tentu bisa sekolah luhur, belum tentu boga biaya, malah kelas 4 SD geus dititah bijil sekolah dan teu boga duit, tapi kunaon nepi ka bisa hadir jeung Kang Deri dina waktu ieu. Yang kewet urang lalajoanan deui nya urang lalajo deuleu lalajo. Acarana naon ieu teh? Naon tadi teh? Channel Sunda Satria Sunda channel. Urang lalajoan we dina Satria Sunda. Mudah-mudahan upami baheula Roma Irama ya Satria bergitar. Urang jadi Satria Sunda anu leuwih cinta kana kasundaan. Satria Baja Hitam aya. Mohon aya budak abdi nu kadua Satria deh. Ngaranna aduh hidup Satria. Sakit heula mah. Hatur nuhun Pak. Ya sami-sami mudah-mudahan sing barokah, sing manjang, sing mangfaat. Amin. Kita kembali lagi ke studio ya. Mohon. Terima kasih semuanya. Hatur nuhun kasadayana, pahlawan sadayana, tong hilap, urang silih bantos dina babieul. Nada dan dakwah insyaallah kita akan bertemu kembali ya. Bertemu kembali di channel Satria Sunda channel ya.
Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.